Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepankeun nami Abisa Pandeka Putri ti kelas 10 Farmasi. Di dieu abdi bade macakeun hiji sajak anu judulna Anjeun Terus Aya Dina Hati Kuring. Seandainya waktu bisa balik deui, kuring bakal leuwih nyaah ka anjeun. Kuring ayeuna sadar bahwa anjeun hiji-hijina jalma anu paling ngartikeun kuring. Ayeuna kuring ngan saukur bisa menang diri anjeun, karena kuring nyaho anjeun engkos moal balik deui. Naha kunaon bayangan anjeun terus datang dina mimpi kuring, asup musik ketenangan teh kuring. Apa memang kuring salamina teu bisa lepas tina diri anjeun? Apa memang oge ngan saukur diri anjeun nu aya di jero hati kuring? Sekian jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.